Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah poho, lamun teu nya ulah poho jangan lupa subrek, like, komen, jeung di share-nya. Hatur nuhun. Kemananya ya si bos botol kecap mengkong nyekulin kain datang-datang. Iya aing mangis dandan gelis-gelis isi botol kecap bae buang laga aing berenya. Bos, masih capek tuh. Hari hukum baik aing. Hei, ayo emang kuat. Bener iya awewena. Bener iya, Bos. Heeh. Akhirnya coba ketok. Coba ketok, Bos. Cepat assalamualaikum atuh, Bos. Assalamualaikum. Terus deh. Assalamualaikum. Bos, bener sih gimana? Oh, anak gua. Ah, bolain Bos ini gimana? Hei. Oh. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Saya tak kos nasi bos botol kecap teh datang. Sebanyak kenalan dulu. Assalamualaikum, sayangku. Waalaikumsalam. Halo sayang, bos datang. Eta si bos, kemana baik anak datang? Emang pesawatnya macet kok? Di urang ka dieu ge numpak embe. Oh, tunggu, aja duluan. Sebenarnya udah aja. Bener Bos diukna Bos, gedeng anak buah perlu heulanya. Ada kalau bakeula anak meuli cilok. Ngobrol mun jeung akan ngobrol. Ya. Cingnya Bosnya. Bos eta anak buah nak mana manya orang buahan doang. Arek ke Indomaret. Arek meuli cilok. Bos, emang di Indomaret aya cilok? Ayo meureun. kemana orangnya? Urang ka base camp yuk nyamperkeun Bos. Oh iya, sugan aya lah ho. Ayo. Ayo cobalah. Aduh. Ayo kemana yuk? Nek kalebak ka Indomaret ieu Bos foto ketep keur kanjang. Beli naon ka Indomar? Nek meuli cilok ngomongna teh meuli cilok. Manjang anjang meuli cilok, nek meuli kacang sabal. Nyaho ka Indomaret. Geus kan ditutup baturan Bos foto kecap. Oh, baheula nya. Oh, Indomaret bisa keburu tutup. Oh, iya. Sama konsepnya. Mamin, Masihnya. oh ya. Aduh, iya lumureh amatnya. Kamarana ieu jelema. Mending aing nelpon PTBA. Neng arek ngomong ka Neng serius. Kedengan nelpon heula. Halo? Halo. Ya ceuk di imah lain. Heueuh Neng aya naon kitu? Aing nak ulina ka dinya. Karesel aing di imah usah saha. Ih ku baluas teuing aing hong geus gerak ka dieu Neng. Nekulin mah. Oke, aing langsung meluncur ya. Oke, ditunggu Neng titi DJ-nya. Mun labu ulah udang sorangan. Tadi anak ngomong naon? Jadilah Neng, Polija. Tahu deh, mana saya hidung. Kadang asa nama imah na ieu Min. Oh iya, imah. Nyawakan saya gitu. Nyaho. Bola orang ketok. Assalamualaikum, Bos. Coba ke sia ayo.
Wes kunaon deh kok i. Astagfirullahaladzim. Kirim anak buah. Aduh, ipai na apa samatnya? Asia ngagangguan yang nganjang baik. Astagfirullahaladzim, biasa be bos. Gantung sia i. Udah baik. Juga si arek nan ka dari yuk. Kalau kita hadiah kutil yang baturan bos. Oh bos, dia cina keur nganjang. Cung sia di luar baik, siapa menaik? Pikir kali itu aing yang rame. Siap bos. Kamar dia ya. Bang, siap. Selamat ta bos min urang tadi di luar he. Oh, kaginya. Padahal mah urang di jero kumaha naon ieu. Singa ganggu merendang di jero mah. Oh meureun lah. Sik. Gede-gede. Suara si jore amat bawa anak pan kos kibe. Gua tadi ngalagu nu beutik kotok mana bisa? Kini saya janjian yang awes ya. Oh gitu. Sia mau tinggal lagu. Oh aing. Coba telepon. Kebuka HP. Yang kena yuk, cobain kepanggil di jalan. Jangan. Sudah. Oh, ini. Iyo, kan dia si Gana. Nyamperkeun. Ayo coba samperkeun. Cekalan gitar. Aing bisa gitar gente. Aing urusan aing mah. Oh, gerak. Nih, kemana? Kemana be yang segede? Bawa HP. Bawa. Coba nempak. Asup ini nomornya ya. Saya mau boga HP aing henteu pan. Dia ku sia bae. Miskin di sia mah. Maaf lur, bakun miskin gue punya harga diri. Lila amat giraan isjan buka dieu. Ngaranna sareng. Anis mah ngarana. Ya be. Dulu mah Mang Neng jadi tukang cilok. Ngaranna nih Anisnya. Guys, ayo buat kotok di mah. Yang ka mana? Maka imah babaturan. Oh, nek naon? Ulin lah. Oh, geus ka itu. Lah kangen ya. Najis. Ayo dina siar ketemuan yang awewe. Kalau minta nomor awewe. Saya mengarna gitu tukang kerupuk teh cukup awe hiji. Ayo, laut itu bae laut. Iya. Barna enden urang. Bodoh lah. Hop, Dengan seka dia. Mukulin lah. geus ngeui we cekalan bae awe batur. Telepon ka saha? Peot. Maksa Banget ya. Kita mau gitar aing bisa ngagitar gente. Bos anak buah, bos botol. Mayu. Nyeret bos botol di jero. Pasti. Kumaha urang tadi kita? Ayo gua sieun urang. Sahareup urang tangkeun. Urang duaan doang. Pan itu ge duaan. Dia bos tambah leutik botol di jero. Ayo. Woi. Nek naon ka dari ieu? Asia keur naon ti dieu? Upeng mah jaga di dieu. Jaga naon sih di dieu? Jaga bos aing di jero keur nganjang lah. Bos botol di jagaan. Beri di sakunyana. Atuh dibere meureun ya engke mah. Mimiki bae anu sabaralik. Oke. Sia naon aing teh baralik. Daripada sia ngajakan botol kecap di jero. Nang gaji kami mengajakan ke perro. Mana duitna? Keluarkeun. Lamun teu balik mendingan ribut jeung kami di dieu. Siap men? Ayo. Ayeuna. Ayo. Atuh lah ayeuna goblok aya mah angin duaan. Teu bae di lapangan tuh lapangan wayang. Mah Tunggu irah-irah aja lah. benernya. Ayuan jam 3 sia sore. Jil sia daharayang aing badil. Ansik itu amat teh. Di daguan pokona mi suka jam 3. Ya, awas ya tuh daratan be. Oh, ayo urang balik bae lah. Sawane. Urang ulang elek kubuk bule, aing ge bule tabuk mah. Atuh taruhan urang geus guru ti abah pan bae geus. Lah, udah kudu sieun heuh. Oh, siap. Geus di urang tangguan bos heula. Siap. Aduh ya aing rebuguan garing bae. Bilangnya nang arek karuaran. Garing bae. Oh, bos tadi teh sahameureun ka dieu heh.
Nyebut gelut. Oh, tangan gelut. Kumaha? Saya gelut ha. Yang bule kampung, Bos. Tangan ribut ke orang bos tadi ay budak duaan isukan. Arek mah. Aju aing anjang kumaha ieu? Geus lah bos balik bae. Semua benar di urang. Ayo. Yuk. Action. Oh sayang gue. Action. Assalamualaikum sayangku ini mah. Waalaikumsalam. Action. Dengar ngomongnya kaneng seriusnya. Action. Dengar ngomong kaneng seriusnya. Action. Astagfirullahaladzim, biasa be bos. Curi. Action. Assalamualaikum bos. Unya bos nak. Assalamualaikum.